Minaina anta takulu wa tashrabu. Di mana anjeun dahar jeung nginum. Sedengkeun anjeun mah gapan laka sabak teu usaha teu naon. Dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah. Di arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit? Reungit boga perusahaan? Henteu. Reungit boga sok dagang? Henteu. Reungit nyana osok kitu ngaranna kuli? Henteu. Tapi ya tadi rizkian bae ku Allah. Tah, sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian. Teu kudu dagang, teu kudu tani, teu kudu nanaon, bakal dirizkian bae. Eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah. Menang dua poe salat. Ngamakmum. Allahu Akbar ngamakmum. Biasa wali ge ngamakmum. Oh masalah. Kan sah ngamakmum. Orang wali kan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin. Salat bare kabeh tak tukangin jelema nu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat. Ngan kulantaran biasa da teu kuat urang. Sebab perbedaannya jauh cara nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasaban ari mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dangi geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo. Ke beres kono kakak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat. Beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Mun teu sah. Beres ditanya deui salat. Entos mama entos. Kan mama ngateusakeun ai sia. Ka aing nanya di mana dahar, di mana minum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Pan urang mah ku ari teu sah kabehan salat kitu. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, sabang. Jarang kudu dirampel ka kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid Al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar, di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nya ka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nya ka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas bah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Nu salat itu kumaha? Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing gas aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh 2 lah. Jadi itu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere teh rahasia Allah.
Itu mah rahasia Allah, aya nu dibere, aya nu henteu, aya nu dibere, aya nu henteu. Ngan ketika dibere, urang lagi bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat, anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna yunfiquna mimma razaqnakum, nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu meunang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah. Lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeun, lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan. Hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeun. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Cek emang ka mana? Cek kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu kita ngolotan lagi baiklah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkos bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna, pelit eta kos kitu. Eta direuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Aduh. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin, lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk lain. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu meunang pamere Allah dinapakakeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teu kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo cat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah
ku harta eta lamun tak udah entah ngomong namanya lu bangun hampang kayak gitu dari jauh eta antara orang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teungeunahan amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh waring saya di leuweung sia ge moal kepal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah kere bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul kege urang resep naon ka naon geus kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ayo motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah udah deken ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doa katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae di satu lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit moal mawa bekal hiji Allah itu mana kuarin aya mah ngaji ge dia mau bekal urang tawakal ka Allah aya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ide ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang ya tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna hilang heseng kituan mah babari urang nya teu kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia tawakal heula ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah teu bisa lain kitu nya saya ngomongna ye atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal we Ki Ahmad ka Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaanna teh balik kan naik kareta geus urang teh endek naik naon mobil apa kareta mana ya jang balik kartu eueuh teh cenah geus eueuh kieu kunaon gampang nyokot tanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus daunan di rorodan punyana aduh Masya Allah nu mantak teu dibere ge eta maksudna beuki salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal teh kana sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar engnya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah
penting urang teh ieu teh mun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak nek kira maca nek kira maca sholawat teh ngees deui nah dibuat urang mah ulah sare geus sayangnya bagi saya tik bae kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adatnya nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal Ampura tuh Gusti. Orang salakalkan komunikasi ka jeung Allah teh. Jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ke Allah. Dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae itu beres deh baik tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuarima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngebedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teh cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun guruan lantaran kos kitu teh teh bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres sama kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat baik nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae dibere kekuatan ku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aingnya nama henteu berarti geus beda kan alam natunya nama alam kuat urang geus teu kuat sebabnya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jageninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakararuat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita nah ieulah tawakal masyaallah lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nya rembah ka dieu setan buana goblok tolol sia
mama ka Allah ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tol goblok punya nandek deraga aja aduh setan datang set ulah kiai ulah naon salemah ku jelema amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae dayang dituar bae ieu ulah galungan mah ribut jeung setan pan geleutin setan mah aja ini orang kecekel Dua bari tabang. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak heula. Setan. Tapi ya galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek punya. Sana bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, Ambon, jeung setan Ambon. Ambon sih, Ambon. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia? Bener sia ya? Bener, gula mah moal jalir tiang ge moal gula mah ulah dipayan. Geus aman atuh awas ya nya. Namun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae. Beres. Di dulu bener isu nggak ayah aja bener ya setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan tuar deui ku aing sia tangkal tuar ku aing sia tangkal bawakeun raga aja deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian hukum dakwah mah dakwah ulah dituar teu beda bohongan jadi janji sia aing naon 5 dirham mana oh ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan gelut wah gelut eleh kiai eleh waduh anu tadina jotosanana mantap ge cek bari geus bisa ngajotos kiai anu kawari setan kecekek wari kiai cekek ku setan ampun geus aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teh dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing so kurang motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi. Urang dan ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang balu nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakkal tu alau Allah bagian batin 3 nomor ka 1 khasyah nomor ka 2 ikhlas nomor ka 3 tawakkal tu alallah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu ajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dakrak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah salat ambrang tah lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha
'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelema. Ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, masya Allah. Etalah sholat syariat. Encan asup kana ayat ieu, sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke kadituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samakna. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus saturang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah, itidal urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa kurang dihadirkeun kurang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih. Tah terus begitu orang ruku Allahu akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajal. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Rasa kadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Ulah ge ieu wallahu alam. Nah ieu lamun kurang teu dibahas kan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat.
salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyetkeun teh ku nu mentangna. Kenyetkeun, set, ngaler, set, ngidul, set, turun, set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Kudrat iradat Allah teh kapan beureun sifat Allah. Sifat Allah teh beureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu geus ngabahasakeun kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat baginya nama geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, tapanon poe. Dari kapan poe di luhur beurang, dari kapan poe di handap peuting. Jajaman lama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu kurang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae. Cok geura diuk urang di dieu. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mah ngan panon poe doang. Atuh neuk naon ka babawa ku panon poe urang? Neuk naon ka babawa ku panon poe? Heuy, ngampi, kunaon? Maghrib. Kabawa ku panon poe kan berarti. Kabawa ku panon poe, eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok. Orok eta mah ibadah. Masih kene aya kos kituan orok. Lantaran eta mah kabawa ku panon poe. Kalau kabawa ku waktu. Nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim, terus-terusan ya salat. Nya nama salat teh terus-terusan. Itu cenah waktu makruh, ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Tah. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya nikmat geus sekeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana sesergian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bedakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu kan gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh
di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad teh Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan. Tajakeun Ghazali emang aya getihan. Masya Allah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bageti eta kadeuleuk kan. Masya Allah, etalah sholat jelema ahli ma'rifat batak ya nama atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nusrok ke masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah gapan laka sabak teu usaha teu naon. Dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge nggak makmum oh masalah kan sah nggak makmum orang wali kan lain wali sah solu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana nggak makmum biasa Allah beres nggak makmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasaban aing mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo ke beres kono kakak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh teu sah beres ditanya deui salat entos mama entos pan mama ngateu sahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar di mana minum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing nggak makmum ka sia atuh aing mah nya nggak makmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing pan urang mah kuari teu sah papean salat imam lagi waduh PNS makanya budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tamang jarang kudu diramper sama kos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh ka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu ka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah lu jelas bah ahli Allah etalah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu bah Masya Allah kudu dicas bareng ieu mah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lainnya anu salat. Perasaan anak dibawa. Geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Peting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh 2 lah. Jadi itu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere, aya nu henteu, aya nu dibere, aya nu henteu. Ngan ketika dibere, urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat, anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomor kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana meukeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunna lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan. Hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunna. Ieulah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana teh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Cek emang ka mana? Cek kakak teh. Ibu gua ada di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta dereuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadar teh mere rokok bae. Aduh. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema
minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dina pakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah udah hentang ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapak urang kaya jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh musa umur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung sia di moal kebal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah kere bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul kege urang resep naon ka naon geus kajawab ku urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana ndeu ka mana sapira sia itu cenah ya jahe tuh sia makan tapanya kita tanggus gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus parang teh goblok nah iyalah naon anu engke dijawab kurang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto siapa dunia ieu ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia ieu mah aya uli dia uli kurang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka tah eta jalema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina ayo kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh manehna mah bisa pake nimpa anjing dana matu nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dadar geus sia ngejalan geus bikeun ka batur bikeun pong bae urang pikiran ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah eta hese tah geus kitu tah hese biasa ya Allah di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya ngana nyaritakeunana
nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kanjeng Nabi Qadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti jak kiai kan. Kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kanjeng Nabi Qadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kanjeng Nabi Qadir. Sedengkeun kiai eta kuehna loba. Nyana bingung tadu sejen-sejen. Kiai-kiai tekarti eta ditu non gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangijiman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain kula nu pamajikan nu anak kabehan los ya kue lain nukula atau urusan nyana kalau nggak bisa sama caknya aja nukos sekarang itu tadi na impian teh kalau bayi imah kita baga baju dengan sakadar dua ya dipakai nu ya disese ya dipakai nu ya disese ngan sakadar sakit imah lain nukula segala rupa lain nukula jadi geus teu boga naon tak urangnya bisa kos kita masalah ngeunah ongko demun hayang nyokot kadinya oh, mau datang atuh sel. Ya Allah. Di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggihjeung Kanjeng Nabi Qadir aya. Catatan nu sok kapanggihjeung Kanjeng Nabi Qadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ge Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggihjeung Kanjeng Nabi Qadir. Sisa eta ulah hayang nyaho. Wah aya geus. Taya kaca duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum ikun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan na ieu jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang teu bisa dinyatakeun guluang galeong mendak Syekh Kipudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho teh Kipudal bin Iyad henteu kula mah nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah mukmin anu hak mah bari kieu nya ye mukmin anu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah nya ka masjid ngagiler masih doyan dikitukeun deui ku nyana kaget nana kaget cih tah eta mukmin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu bisa urang nanya deui geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah ai mukmin anu hak tah ulah hayang nyaho mukmin hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran mukmin anu hak kus mas mukmin anu hak mah lamun kopeana digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan gotek-gotek stop eta mukmin hak bapak ieu masuk ka ditu sini
Jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun kanyana. Dek hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah, dideketkeun set lengkah. Masya Allah kari. Dek hayang duit, daun cokot. Dek hayang kumaha dek hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba kahayang mah tak teu dibere ku Allah. Geus bunga satu pulau bakayang atau gitu mah ente wari ya barang berapa wali-wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu dik naon raribut atuh ujak kabeh ke nang Allah ye kariman nah naon penting mah hayu ibadah tuh ke Allah kitu kan wali Allah mah endek kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endek kumaha ge bisa bae. Urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba kan itu. Saya mau sholat. Oh nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong si Pacoy nah hudang. Nah. Jadi makin luhurnya makin bebas, makin teu bermasalah. Dikaon teu masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelemangan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Kayak golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu haka bogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim munggu pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye diatur darajat urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese jaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura bisa satu tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah daharuna segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret we sakumaha karet burung urang hayalana eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan rohani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae nu batak nyana wadi di imah sorangan we
malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan rohani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan rohani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embung sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Isrona Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sahih cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkan asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang lempang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di sidratil muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di sidratil muntaha ieu teh merah turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mahal ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ieulah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang bakal mi'raj gerageh mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus kasihkan elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teh beres atuh salat ya Allah ya Rabbi iyalah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat nah iyalah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka Allah